Bismillahirrahmanirrahim. Tasmiyatuhu ta'ala qudsi tiflan tifla bikhusalin kukullara wa buram-buram berkara ahadha wa salah sawjun khusal ka'annahu tawalladu minal balb sabtuhu ruhul qudsi kullarna mamakruhul qudsi minal balb saking hati adawalladu tiflan minal kalamana mata bocah narima lahir bocah minal ummi saking biang wawatihi lan yus lahu intiflu sopo al-walidu bapak wawakbir maka gede lahu watiflu bolilan halal setipit ilal bilin tukamaring balik wafani lan utawi kang kaping dari ku ana ta'limal ilm satuhuni belajar ilmu lakun lilatfali ku anu ta'limi ku tetap perang-perang bocah goliban ing dalam kaperhe ta'lima ilmi ma'rifat lihajat tifli abon ta'lima ilmi ma'rifat yaiku belajar ilmu ma'rifat kadua ikilah iki tiflu ayadon maning tiflu ruhul qudsi mu'yaman lihadat tiflu di awak Quran ayat dua dimensi hiji ruh nubah heula diciptakeun ku Gusti Allah di alam ruh dua jasad nu anyar ayeuna di alam mulki roh diazubkeun ka awak urang nu engke bakal balik deui ka lembur asli awak urang mah sakadar mampir doang jang mampir di alam mulki anu dunia asalna awak urang diciptakeun tina anasirul arba'ah tanah cai angin seuneu etalah kebutuhan awak jang sapopo ketika ditinggalkeun ku ruh awak dibawa ka leung dikubur santapan caci roh urang nu asli bakal balik di kelembur asli roh urang disebut ruhil quds nu meunang nyokot tina nur kangjing nabi urang kangjing nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka supaya urang wauh ka Allah wauhkeun heula ka kangjing nabi moal wauh ka Allah lamun teu diwauhkeun heula ka kangjing nabi lobakeunlah maca shalawat ka kangjing nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insan anu hakiki adalah ruhul qudsi anu dititipkeun di malubul qalbi anu bisa lahir wujudna dengan taubatan nasuh jeung maca kalimat thayyibah la ilaha illallah maca la ilaha illallah awalna maka lisan urang nu lila bilisanihi fil jinan lisan qalbi etat sabada hayatul qalbi ketika disirup kolbu maka zikir cukup di jero qalbu di kolbu aya lisanan aya celian aya mataan aya irungan boga dedelian kolbu boga dedengian kolbu boga aambean kolbu boga lisan kolbu didinyalah bakal aya kanikmatan urang ibadah ka Gusti Allah di mana geus datang ka kolbu ternyata horenganan di jero kolbu teh ayat tiflul ma'al
ilah disebut Ruhil Quds. Ieu kuari nu mantak dengaranan eta Ruhil Quds tiflu nu mantak dengaranan tiflu iyalah sababaraha perkara rek dicarita. Jadi aya orokan kolbu teh anakan sarua anakna ngaranna Ruhil Quds tiflu budak bagus sekos budak kurang lagi. Lamun urang boga anak hisi, lamun kolbu boga anak maknawi sebut tiflul ma'an. Anak kan bisa diajak ngobrol sebab diurus ku kolbu teh boga anak geus kolbu indungna anakna Ruhil Quds tiflu ngaranna. Geus kolbu teh eta teh ngurusan eta dimomoy dirapih-rapih. Masya Allah. Jadi orang ieu ngaji ieu mah kudu silulu kajar. Lain ngaji ilmu politik, lain ngaji ilmu perekonomian, perbudayaan, lain nyaritakeun gunung laut sawah lain. Tetapi ieu mah urang ngaji ieu mah bari peureum. Sok dirage tujukeun ka jero kolbu. Di kolbu teh aya anak eta ngaranna tiflul ma'ani nu etalah nu diurus ku urang. Urang zikir pertama Allah ismu Allah, zikir kedua Allah zat Allah, zikir katilu huwa menyatu jeung Allah. Eta hiji bahasa nu hese dicaritakeun kasompralan bae heula tah mah. Teu meunang urang nyaritakeun kitu di luar ngaji. Mantak ieu mah kudu ngaji kolot, mantak dilalagaankeun. Sebab ieu mah budak kene orok ieu mah ieu. Ya beuna hese nyaritakeun lah urang lamun datang ka dieu hese nyaritakeun anak. Hese sebab lawan atuh ieu mah jelema badigul kabeh. Badigul ku wali mah kadeleuna meureun monyet. Lah anjing lah nu di dieu mah nu tukang malah. Lamun bae mama betok ku Gusti Allah dibukakeun hijab sehingga jelema kadeleuna monyet kabeh. Lamun aya ketika aya tamu ti Aceh lempang ka abah ka dieu keur hirup begitu datang ka Merak dibukakeun hijab meuli jelema teh babi monyet dibukakeun hijab. Urang ge kuari lamun dibukakeun hijab atuh embung ngahiji. Teu nya geus walah teu bae. Ngarasa eureun. Rasanya na aing moal salah tah. Atuh teh jelema mah kumaha rasana. Aduh berjada eta karasa asana aing monyet cek cenah. Atuh cenah mah lain monyet teh bapak monyet teh mah. Tuh. Nah. Iyalah. Lamun urang dibukakeun hijab, Masya Allah. Masjid kadeleuna diteplok ku tai deuk kumaha. Ieu kumaha tuh coba aya. Suara motor kadengena lain brum 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 tapi kredit mantak motor mobil kuari mah berat ka hareup berat ka hareup teu mayar mondoyot ka hareup Habib ngeridit Habib tinggal Habib yang ngeridit nanti gitu bae saya berat ka hareup bae saya tapi lain Habib ieu ieu mah lain ngeridit deui ngana mah mbahna ngeridit tinggal dalilan sorangan gitu. Aduh ngegocek Allah tuh sabodoh. Allah digocek-gocek tuh ya. Ya emang Maradona ngagocek. Ya. Gila urang hese. Ketika orang tafakur kemudian muraqabah kebal dibenturan ku zikir Allah bakal merek asal akur frekuensina mun urang radio nyetelkeunana pas
jeung frekuensi nu kurang dimaksud. Kemudian batuna bagus, radiona bagus, di ditu nage bagus, setelkeun kurang set akur jeung frekuensina sasadana cekas. Frekuensina pas jarumna radiona rusak moal sasada ngerebek kuari bagus radiona bagus batuna tapi tepas frekuensina ngerebek sarua teh ngerebek komo radiona rusak batuna geus laas teu akur deui balangkeun banding kita bohong kalau masuk ingat kadongeng iya teh ya ingat nyetel radio aing ngabahas radio ingat ka jelema anu tukang ngalempangkeun haji teh naon ngaranna tetap pemimpin haji sok mawaan jamaah gitu ka Mekah pemimpin travel milu pembimbing haji milu nyana ka Mekah kasih Mekah nyana ngabobodo ka jamaah mamawa radio non eta ka jamaah wah ieu mah radio Arab jadi ieu mah radio kulantaran meuleun di Mekah tuh cara di dieu bae setel ge setel ngaji Quran setel di adzan ngaji juga kan di Mekah mah eta bae ngaji Quran bahasana Arab bae berita Arab ieu lamun dibawa ka Indonesia geus sarua kieu bae ngaji adzan berita Arab ngaji Quran bener nih tuh asal meuleun di Arab gitu waktu kabeh meuli jamaah 2 kali lipat di hargaan anu biasa nangan 100 real kunyana dijual 300 real ya mah pokoknya model bae guys datang ke Indonesia bakal model cek kada teh ieu mah geus kitu bae teh radio waktu dibareuli ku kabehan datang ke Indonesia langsung tetangga-tetanggana kabeh anak-anak incu yuk kadi yuk aya radio Arab joknya yuk yo orang setel ieu mah ngaji Quran jeung adzan doang sebab meuli dia di Mekah coba setel punya nat pas Oma Irama begitu disetelnya itu begadang tolol di radio Masya Allah disetel deui ka dieu waduh Epita Mala ya Allah ya Rabbi disetel deui kuari mah muncul deui Elvi Sukaesi aya deui hidup kembali bersemi Masya Allah Hetikus Endang ya iya nang jam pandang di sia ya itu jalan marah ke kepala ada goblok gitu isi radio apa nuru sakit tolol ya jadi nyana tadi bobodo ku kepala haji kan mentak kepala haji mah salilana ngabobodo jamaah ke radio jadi sekada iya di bobodo ku pemimpin haji tolol orang di tetangga Indonesia mah dangdut melulu eta sih nu bodoh itu apa nyana sih kok kabehan eta barodo teh mah iya kolbu di jero kolbu teh di lub ngarana itu bakal anakan tiflul ma'an bisa ngobrol jeung hate teh bisa ngobrol etalah anu osok hiber nyana jelema mah aya di imah tapi etana bisa hiber ka Banten bisa hiber ka ditu ka mana ka Cirebon bisa hiber ka Bagdad jelema mah aya bae di dieu nu mantak teu kebal bae nya maju datang ka ye nong kitu ngar ka keluargana tah mau korma di mana ye loba omong oreng nya mah tas di ditu mantas di ditu tas di mana di mall eta teh hese kaos kitu teh hese lamun Nabi nyaritakeun tas perang di Irak deuk kumaha coba lamun Habib Lutfi nyaritakeun mantas di Jabal Qop deuk kumaha coba urang percaya teu percaya oh eta teh kos kitu haji bisa ngawujud eta teh lain sakadar etana tapi bisa ngarupa jadi dua kan berarti jadi dua Bung Karno bisa jadi tilu di Tanah Abang aya di Digul aya di imahna aya deuk kumaha coba nu asli nu mana nu cek mama benda kerep Bung Karno mah lain manusia cek jada mah lantaran di mana asup ka leuweung jadi mau ngobrol jeung mau
mimiti nama kunyana dihina gorenganan berarti sakti Bung Kardo teh asup ka leuweung bisa ngobrol jeung maung kebal-kebal bisa ngahiji jeung maung berarti lain sembarangan Haji Pendi ge ka leuweung digege langsung bisa jadi beteung jadi santapan beteung eta ge sakti kene kos kitu ge sakti maungna nu sakti eta nya memang kos kitu sedang mah santapan maung iya bisa udah tuh gaji kos di alam mana gitulah Tuhan Abdul Qadir dari takut nah diwarawin tuflatan li khusalim ahaduha kahiji annahu yatawalladu minal ghairi bahwa eta Ruhul Qudsi teh keluar lahir tina hate kata waludit tifli minal percis kos seorang bayi lahir di rahim indungnya borosot wirabbihil walid diurus ku bapakna payak buru gede kolilan setik diurus ilal bulug tepikeun ka balik budak lahir diurus disusuan us gede datang ka balik mimiti terus eaan terus bisa nangkut bisa ngorandang oleng lompatnya naik motor tuh tadi itu dah hayang naik eta Masya Allah kan iyalah budak kita tiplu kedua anna ta'limal ilmi yakunu lil atfal belajar ilmu teh ieu adalah jang budak mimiti dipelajari ieu naon alif ieu naon ba ieu ta balik deui atau dihijikeun abatasa jahaho darajoda sasaso terus datang ka dotodo agofako kalamana wahia atau haya aku bahasa haya tuh wahia Allah itu disambungkan alif patah alif kasrai alif doa u a i u Jakartaan kok situ dah alif patah alif jri alif su a i u alif dua dah di urang mah alif jabra alif jarai alif barseu a i u atuh sarua bae gitu-gitu kene eta mulai zet langsung ngahiji bisa lah maca Quran Bismillahirrahmanirrahim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja لتسكنوا إليها جعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم 5 juta aduh Gusti Allah nah belajar budak datanglah bisa orok dipelajari goliban kitu kene ta'limu ilmil marifat li hadza tifli aidon di pagahan ilmu marifat ieu tiflul maani hadza tiflu aidon deui sarua lantaran kakadak lahir dipelajari lah ilmu marifat kuari geus mempelajari ilmu rasa ilmu marifat ilmu rasa karasa urang kuari lamun nyaritakeun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah lisan doang hartikeun asyhadu abdi nyaksian abdi ngayakinkeun sungut doang alla ilaha illallah sa'nya kalakuan bahwa teu aya pangeran wajib disembah angin Allah wa asyhadu abdi nyaksian bahwa anna Muhammadan sa'nyana kanjeng Nabi Muhammad eta adalah utusan Allah nyaksian teh kapan kudu pernah neuleuh atawa ngadenge atawa karasa bahasa nyaksian iraha mana jadi saksi
nyaksi di mana sia bahwa Allah teh pangeran iya kesaksian anak. Oh abdi nyaksian teh melalui ilmu tauhid. Wah ilmu tauhid teh bahwa Allah teh wujud hartina aya di mana deui nu mantak Allah aya lantaran aya dada melanana percis di mana-mana aya ka ambe ka irung pasti nu aya ngaluarkeun hitut berarti aya tapak kebo berarti aya lah kebona ieu ge aya langit aya bumi berarti aya nu ngadamelna ya sare Allah aya Allah teh Rabbul Alamin artinya Rabbul Alamin nu ngurus maksudna Rabb nu ngurus teh kumaha nu ngurus teh hirup jeung paena Allah ayo anu nyehatkeun anu ngageringkeun Allah ayo anu nyugikeun nu nyusahkeun Allah bener sia bener ketika sia dibere perusahaan haju ieu usaha sia rugi kumaha sia kumaha sia ya kadukun siapa cenah nyaksian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah berarti Allah tafa'alul lima yurid ma syaa kana wa ma lam yasha lam yakun berarti kabeh ge meunang Gusti Allah sia lempang nang Allah sia diuk nang Allah sia usaha nang Allah sia teu usaha nang Allah sia untung nang Allah sia rugi nang Allah kunaha tuh begitu sia rugi ceurik encan karasa syahadatna encan karasa syahadat begitu baik kabeh gitu. Berarti sia syahadat sia bohong ge cak ahli ma'rifah ai cak syariat mah cukup awal wajibun alal insan ma'rifatun ilah bistiqam atau cukup sakitu ge cek Ibnu Ruslan awal wajibun tang awalna kewajiban alal insan ka manusia ma'rifatun ilah ngajahokeun pangeran bistiqam melalui dalil atau cukup sakitu ge cek wajib yang dia cek wajib mandi siapa pangeran Allah itu cukup kan segitu naon dalilna sia beres pan sia kaing atuh sia dada melanah Allah coba ulah kaing atuh hayo siapa pangeran sia wajib mandi Allah naon dalilna teh kotok beres pan teh kotok atuh teh kotok dada melanah Allah beres aing mah puyeng jeung sia geus lah geus sebodoh sia bae nurul atuh aing teh cek jalan gitu teh encan make mantek al-alam hadisun li annahu mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadisun tiju al-alam hadis beres kan goreng didalil deui coba hadis na alam teh kos kumaha taghayyurna alam teh kos kumaha terus didalilan deui beres lah make ilmu mantek eta teh ilmu jangwatan tauhid tambah ku urang ku alat makulat beres nyaritakeun johar jeung aron Allah mah lain johar lain aron eta teh muatan ke Allah bahwa ieu alam mah moal kaluar ti johar jeung aron ai johar mah mako ma binafsi ai aron mako ma bijairi tinggal aron ka bagi atuh moal mah hisa kintal ngajegos kitu mengaji hayang di mingguan doang tual beres ngaji di mingguan doang kos kitu kudu mondok nak ke pesantren lain ulah ke kampung pondok ke pesantren tuh nah kuari bagus lain eta urusan anak eta mah jang kelas urang kelas syariat kuari mah kelas toriko aya ilmuna supaya berhakikat ilah ta'limu ilmil ma'rifat budak nu kaluar tina qalbu disebut tiflul ma'ani eta teh ruhil qudsi disebut lamun geus dewasa pagahan ilmu ma'rifat aya ilmu ma'rifat teh supaya karasa tek kumaha yeuh mujahadah kumaha yeuh muraqabah kumaha yeuh muhasabah kumaha yeuh tafakur kumaha yeuh zikir dituntun ku guruna supaya lepas tina kahinaan salila urang bergelut bergelimang urang teh silut ngojay lupa gitu hina tidak baik kamuliaan jelema kudu kaluar tinu hina ketika jelema teh hiji jeung hina baik
satungtung di jero hate aya nu hinaan dunia moal dimuliakeun ku Gusti Allah. Satungtung di jero hatena aya duniaan moal mulia kajen ku kumaha ge. Jago cenah ngajina talar Quran enahan di Borgol. Menteri teh aya nu talar Quran di Bogor. Di Borgol. Bupati Bogor teh kiai sakarang ngaranna. Sakarana. Tuh, batur sia kan? Bati asih eta teh kan kiai santri hebat gajina di Borgol. Menteri agama di Borgol. Ari eta teh agil teh lain leutik-leutik ilmu talar Quran ku ari keur nalal Bukhari ku ari keur nalal Bukhari teh agil munawar lain lalagaan nya mah lamun urang hayang ngadatangkeun kori internasional geus datang ka agil ditelepon ku nya mah nyana eta teh anu ngegerakeun hayang Syekh Romdon hayang sababari melalui agil jago jasa ngajina urut di Borgol sarua bae di Borgol sarua bae Masya Allah. Nah zahir bakos gitu tetapi ieu mah pagahan ilmu marifat kudu lepas tina kahinaan ulah aya poswan di jero hate ulah aya kijang di jero hate ulah aya baby ben ulah aya Lexus ulah aya Sarwiti di jero hate ulah aya ieu bapan barang jadi kiai nambah pamajikan alhamdulillah cenah keur ieu mah abdi hiji ayeuna tos 4 lingsem salah atuh henteu eta bersyariat ngaranna ketika nyana berhakikat moal wani kecuali geus datang geus usul mah bebas deui kok bisa kos gitulah cerita dah heulaman keur di perjalanan mah moal daek tak ieu nu hese ge mempertahankeun ketika perjalanan sapar dia keur suluk encan usul ke Allah gangguan ti sisi ti gigir masyaallah karim engke jelema anu ka Allah mah aya nu ngondang kumaha tah niatna ketika aya nu ngondang engke diondang ku nagara kumaha tah niatna ketika diondang ku nagara engke loba permintaan di keluarga kumaha tanyana cara menyikapina supaya benar-benar dekat Allah lantarannya lepas tidak dunia selalu lillah tamana lempang lillah timbullah didinya anakan kolbu jadi kurang sorangan bisa ngobrol teh jeung eta tah kolbu teh ngurus bisa ngobrol kolbu teh bisa ngobrol jeung eta tah jadi nya nama sorangan teh indah sebab babaturanana Quran babaturanana tafsir di samping babaturan Quran dan tafsir nyana bisa ngobrol jeung si eta ngobrol mantak sorangan teh indah kieu dari jero kamar ngalamun lain ngalamun tapaku insyaallah mun kawin deui mantep ji amin wah bloon ibu budak ge dasar panglima iya mobilnya mudah-mudahan aya geura angges kreditanana aduh saya hayang kabeli deui geus hiji dua gitu lho eta mah makin jauh ka Allah ai tapakur teh tapakuran nu hina Gusti kunaon abdi teh cinta dunia urang teh tapakur teh 4 perkara napakuran keindahan alam napakuran kitu kanikmatan napakuran dunia bahwa dunia hina napakuran bahwa paeh teh deukeut jeung urang. Nah nuantak napakuran dunia ya Allah ya Rabb dunia teh di Gusti di Quran Gusti nyaritakeun bahwa dunia teh hina Gusti bahkan Kangjeng nyaritakeun dunia teh bahrun amiq qad gharaqna sun katsir tapi kunaon abdi cinta jasa kana dunia sehingga ku abdi diciptakeun deui usaha teh abdi kejaranana dunia Gusti hayang meuli anu berarti salila eta patu terus bae abdi teh aya dina kahinaan Gusti bere Gusti abdi ilmu marifat cintakeun heula diri abdi ka jelema nu miskin cintakeun heula abdi teh ka jelema anu cinta ka Gusti meme abdi cinta ka Gusti cintakeun Gusti diri abdi teh ka jelema anu cinta ka Gusti Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba may yuhibbuka wa hubba may yuhibbu may yuhibbuk eta teh Kangjeng Nabi
bere abdi Gusti cinta ka Gusti atawa abdi cinta ka jelema nu cinta ka Gusti atawa cinta ka jelema nu cinta ka Gusti, berantai terus gitu bae. Bere abdi cintakeun ka jelema nu cinta ka Gusti, engke ge datang ka Gusti. Atuh urang mah ngadoana lain gitu sih, ya Allah ya Rabbi kamari bupati datang, mudah-mudahan deh bere datang deui. Kamari merenangan sabarakah kamari teh? Sabaraha Pak? Eta merena mana? Supaya nambah deui Gusti. Nomor teleponna supaya dibikeun ka abdi, goblok tuh kiai. Ngajauhan ka Allah. Masya Allah. Ya Allah ya Rabbi Gusti abdi kamari teh undangan kemudian diberena dengan 3 juta hayang mah 10 juta Gusti. Eta mah Habib tolol nu kos kitu mah. Kiai tolol. Kos kitu. Ya Allah ya Rabbi. Aya deui nu kieu tah mah deres tah mah bari nyana mah nyana nu ngajina. Ieu mah lain ngan milu doang Gusti. Tolol amat. Abdi teu kabagian berkat goblok enggak coba. Ngan milu doang hayang berkat pan eta mah oplok. Atau ayah jelema lagi lepas ke kuduna mah kieu kiai abdi pan ngan milu doang jeung kiai aja abdi dibere berkat tajam kiai bae abdi mah teu hayang bener ya geus eueuh geus abdi mah teu hayang lah pokona karena Allah bae aya tuh aya kos kitu mah horenganan nu kiai dicokot ku nyana ojol burung tolol kan nu kiai mah gede. Jadi jangan kos bener teh, ieu bajang kieu abdi teh hayang jangan nangis lagi ikhlas bae. Ha geus urang mah bener orangnya nu urang dibawa ku nyana ka ditu. Nah, ieu keur carita ilmu marifat bahese. Kudu kumaha? Kudu dituntun. Henteu bisa teh dituntun. Kudu dituntun heula lalaunan cenah teh shalawat teh nya. Sakean coba kuateun teh. Kuateun teh. Kan nu mere topekna mah Allah, nu mere daek nu mere kuat kan Allah, guru mah nungtun doang. Kulantaran dituntun teu kuat mun cara kebo mah ngahaki bae. Nah ieu kan udah lempengkeun nafsuna. Nah ieu geus sarua lalaunan oh ieu budak geus kuateun ieu bangunna lazateun ieu. Nah dibere coba tuturkeun mama hudang ti peuting setiap jam 2 hudang, setiap 2 hudang, setiap jam 2 hudang. Woi dayekeun coba mandi terus dipandian abe bersih zahir batin bangun teu kuat gejeburkeun ka sumur beres wassalam. Ji atuh emang kumaha gitu moal bisa ilmu marifat mah menta wiridan jauh jeung guru moal bisa sadunya moal bisa emang bisa ku kitu teu bisa. Jadi di deuleu heula nyana teh ieu teh guguli bedanana guguli bedan atuh ilmu nama babari tah baca teu baca bisa teu bacaan guguli bedanna heula eta teh dalam rangka dituntun. Jadi kan sakudu fotokopi ieu wirid ieu sakieu beus atuh moal padi mah usul ka Allah mentak engke dicoba ieu kan oh sia leumpang ka anu ulah make sendalnya yes sia ulah dahar balik deui ka dieu eta teh dalam rangka percobaan nafsuna datang ka mana tut aya nu teu kitu aya nu kudu kitu tergantung jelema-jelemana. Hanya guru mursyid lah nu ngatur sebab nafsu nu aya di muridna hanya guru mursyid nu nyahun ieu mah kudu dikeukeun hanya rancangan-rancangan gitu hanya guru nu bisa. Iyalah ta'limu ilmil ma'rifat li hadzal tifli setelah lahir urukan ilmu ma'rifat abe engke gede jeneng wusul ilallah as-salih wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. As-salisu utawi kang kaping 3 anak tifa betul iku satuhuna bocah iku mutahhar kang den sucikeun Allah subhanahu saking pirang-pirang kokotor pirang-pirang dosa kang lain hadza awadan mutahharun min danasi syirki wal bid'ah wal jismaniyah maka utawi ikilah iki yana rohul
Qudsi eta tiflul ma'ani sarua aya dan maning iku kandung sucikeun saking kokotor syirik lan goplah lan bangsa jisi. Di awak orang awak dua dimensi kahiji nu kadele ku urang jasa boga dedelean jeung dedengan babalik kana hisi aambean rasa cekel kah dimensi kedua Ruhul Qudsi nusok disebut ku ahli tasawuf tiflul ma'an orok maknawi sebab eta Ruhul Qudsi pengeluar maknawiyatil Qudsiyah mantap dengaran tiflu ayat sababaraha alsan ijib nyana lahir tina kolbu seakan-akan indung dilahirkan diurus okos anak zohir baik kandian susuan bedong gede datang ka mangku datang ka eleng-eleng orang dan eleng-eleng lempang kita kena Ruhul Qudsi tiflul ma'an lahir tina qalbi diurus diurus maka ilmul ma'rifat jang supaya ngerti ke Allah nomor kedua di bagian ilmu ma'rifat sakumaha orok di bagian ilmu nyaho nyana hiji dua tilu opat alif ba ta sa gede nyaho tah ieu cau tah nah nu kos kieu aya bapana moroso ka cau tah nyaho ka beca nyaho ka mobil nyaho ka kareta ya eta ba urusanna jang dunia lantaran tileletik di pagaharana urusan dunia atau kecenderungan hatena ge kada dunia itu dipanggilikeun mobilan geus gedena hayang mobil beneran panggilikeun motoran hayang motor beneran letikna dipanggilikeun hahatean anu loba di tukang dagang atuh geus dena hayang HP beneran boro-boro budak kakarek gede aki-aki nu tereh pae ge mawa HP aju aya WA-an di jerona pohara jasa nama ku tolol-tolol na aya awewe ge gambar awewe seserian lain istighfar kudu namakan istighfar endahan seserian asa bener eta nu kos kitu bakal disate itu dibitu di akhirat aki-aki tuh pagahan ilmu ma'rifat mengenal Allah sebab nyana di alam arwah liswauh ke Allah wari kunaon teu ke Allah kahijab kudu duluan dodangan amburan geus atuh ku urang dipicin ku harina atuh
keindahan deduluan, kalazatan kemerduaan dedenya, kasulitan keambuhan, kalazatan dadaharan, tetap guru bilengit kena bewauh ka Allah. Jiwa dunia tolong dan mati tetap jangan tetap kurang. Indah Allah menikmati, karena di ngopi baik. Cau jadi bawa baik. Atuh komo teu ngaji murinana, atuh hees di cau. Ayo. Nomor katilu anak tifla mutahharun min abnasin yanubiyahir. Budak kalak lahir teh suci bersih, tina dosa-dosa, kokotor dosa anu lahir, sebab can boga nafsu. Budak leutik mah paeh sorga, sanajan budak leutik kafir. Anak encek paeh sorga, anak enci paeh sorga. Komo anak Islam mangge sorga jasa. Yatufu alaihim wildan mukhalladuna idza ra'awtahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Wa yatufu alaihim wildan mukhalladun. Anak-anak anu tadinya lahir di dunia can balik maut. Bakal ngaladenan urang di akhiratna, jeung kebutuhan urang nyana geus aya di sorga kuari. Budak leutik mah can boga dosa. Sakumaha budak leutik can boga dosa? Fahadza aidan mutahharun min dinasi syirk. Ieu tipul ma'ani tadi sucikeun tina kotor syirik, tina kotor goplah, tina kotor jismaniyah, bersih luar biasa. Hiji Allah ngomong mengenai praktek kebersihan anak di jero hate teh ulah aya duniaan, lantaran dunia mahina maknya atuh ieu hate teh dieusian kudu hina. Dunia materi anu sok diudag-udag ku kaum komunis, diudag-udag ku kaum kapitalis. Nyana mah semata-mata udaganana tengan sakadar dunia, lantaran hirup tengan di dunia hungkul, teu boga pikiran hirup bakal di akhirat. Nadak dunia bae nya nama terus. Nu di pikiran teh imah, nu di pikiran teh kendaraan, nu di pikiran teh dahar nginum pake sakitu bae. Kos kitulah komunis, kos kitulah materialis, kos kitulah kapitalis. Untung rugi nu di pikiran punya dunia, tapi urang mah lain, urang akhirat. Nyeuhkeun dunia di jero hate. Lain pagawean deut. Gara-gara di jero hate aya motoran, aya mobilan urang daek hina. Kejaran urang teh mobil nampak baik. Udang meme subuh ke pasar meuli sayuran, lantaran di benak hatena aya motoran, kejaranana motor. Udang jam 3 berangkat ke pasar hina. Di jero hate teh hayang kabeuli kontrakan, hayang kabeuli motor. Berangkat di Jawa Tengah, berangkat di Jawa Timur teh bejana di Tangerang daya pabrik, ninggalkeun kelahiran dulur yang lain sebagainya. Kejaranana hanya sekedar motor, mobil jeung imah hina, kecuali kejaran akhirat. Ieu mah kejaranana hanya sekedar dunia. Beres anu teu boga jasa mah jaguring mah cenah ieu mah butuh
sedangkan anu babarina di Tangerang taruhlah masalah ieu mah geus kolot jang daraya jang sakadar lelengkahan mah motor butut-butut mama aya nyana teu eureun masih kena ngitungan karung keneh bae hina 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 macet ada di dinya geus datang ka innalillahi wa inna ilaihi raji'un baru-baru surga macet emang cenah teu meunang dagang oh tama urusan syariat ieu makan ngaji kolot makan gaji kolot ieu teh urusan syariat cenah emang teu meunang dagang atuh meunang elos atuh teh mah sarua jeung naik sepeda di dinya bae anu paranti naik sepeda di dinya bae teh sepeda naon karang-karangna sepeda naon olahraga di dinya bae kuek nu dideulekeun ngan jarum doang set eta jelema nu kos kitu jelema bolon eta kos tah bersyariat teh eta teh sarua jeung eta gampang di dinya keneh teu maju-maju teu kiai teu pedagang teu pejabat teu petani selama di syariat kos kitu bae bentuknya di jero hatena loba nu hinaan betah di dinya atolos di akhirat diragukeun asup ka surga kitu pacena kitu amat ulah ngaji ieu sia ngajina patul muin bae ka ditu hihi lain deui mah ngaji kolot ieu mah ye ieu mah ngajina bangsa Habib Rojak gua tuh ieu mah bahasana geus teu boga duit majikan itu diurus bersihan bindana susyir ini tuh syirkul akbar jelema anu percayana lain ka Allah kuari syirkul asghar urang deuk kumaha daharna tuh itu boga duit mah tatagenan kana duit dianggap pangeran kunyan duit dianggap pangeran mentak kejaranana duit syirkul asghar eta aya duitan di jero hate aya karungan di jero hate aya aspalan di jero hate aya cewean di jero hate lamun pedagang karung di jero karungna aya di jero hate aya karungan lamun dagang aspal di jero hatena aya aspalan lamun dagang warung di jerona aya macem-maceman lamun kiai di jerona aya patul muinan eta ge sarua tatagenan ka kita patul muin syirkul asghar ulah dikira eta kitab sarua ba di jero hate aya alpian syirkul asghar sarua hiji ulah aya nanana Allah syirkul asghar aduh lamun aing teu sakola kitu boga ijazah teu boga ijazah tuh engke kumaha digawe asa teu digawe mangke aduh dek di mana dahar syirkul asghar ijazah anu bakal mere dahar kanyana lain Allah syirkul asghar mundak pedagang diragukeun asup ka surga dermawan negeri hatena tuh bersih hatena bersih aduh kejar-kejaran isuk-isuk geus ngantor aya naonan di jero hatena ih tuh ieu kelas tinggi mah mentek teu diarah jiga masalah mah kita bieu mah kita bawa salah yang mandek nanaonan atuh jeung moal bisa sia moal bisa ngalaksanakeun nanang geus banding ulah ngararaji ulah geus naon atuh di jero hate insyaallah pabelit di jero hate teh aya jabatan di jero hate teh aya pangkat di jero hate teh aya duniaan syirkul
tatagenan karena jabatan, tatagenan karena pangkat, dikejar jabatan jeung pangkat. Nah naonan teh ngejar kos kitu teh tatagenan. Lamun naik pangkat rada gede, naik jabatan rada gede eusina untina, tatagenan kana kos kitu, memewahan, ninikmatan, syirik. Dagang dikejar terus ku manehna, kirim ke anu, beli anu, kirim ke anu, beli anu, ndek iraha zikirna ka Allah. Kalkulator nu aya tok tek 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 tok. Deureus tama pedagang kiai mau kalkulator kiai. Ya yo coba per hari ieu alhamdulillah yayasan teh aya murid baru berarti saurangna 7 juta kali 10 70. Lamun aya geus sebulan kali 70 sabaraha? Yai jahanam. Itu mah kieu kitu amat ulah ngaji ieu. Ulah ngaji kitab ieu mah kitu bae ka mana ge. Kitab ieu mah kitu bae. Budoli make rekenan we sapeting 3 panggung. Dorang 3 panggung paeh di jalan sia. Kalkulator bae. Ta eta syirik. Pancena kitu amat pan ieu ngaji. Bohong. Lain ngaji teh kos kitu. Ngaji mah lain kitu. Ngaji mah makin sieun ka Allah ngaji. Makin ngejauhan manusia ngaji. Gitu cenah manusia sana ngurusan diurusan gitu sia kos kitu obat diurusan kitu bae sia. Mending teu ngurusan. Mun kitu mah ngurusan itu bener jelema geus sia bener. Ye cenah aing mah balik balik cenah. Kitab ieu mah kitu bae. Saha bae ge kitu bae. Satungtung di jero aya duniaan malah jadi wali. Ieu mah kan kita wali. Mah kita wali mah di jerona ngesuhuna naonna hiji Allah anu mere rezeki sa Allah ka Allah, anu mere kuat sa Allah ka Allah, anu mere sehat sa Allah ka Allah, anu mahirupan sa Allah ka Allah, sumber hirup Allah Al-Hayy, sumber ngurus Allah Al-Qayyum, sumber hirup Al-Hayy, sumber itu ngurus Al-Qayyum, Al-Hayyul Qayyum, sumber maksa Al-Jabbar, Al-Qahhar. Kemana lu? Usahakan kusia sehat. Cak kalau paeh bae. Cak kalau gerang berubah. Allah, lu aduh ada Allah. Dagang karang, memeh lahir geus dagang karang, datang ka kuari geus sugih-sugih. Memeh lahir geus dagang, tolong coba. Ajaib tuh batu memang lahir di dagang gitu mas geus buka kalkulator di jero beuteung keneh tuh ayo tuh datang ka kuari gitu jero hate aya macem-macem mah ye cenah togos kitu mah teu kiai hese ulah ngaji ieu itu syariat bae ieu mah keur ngaji perjalanan menuju ilahi. Hayang usul Allah, hayang seakan-akan di dunia teh ieu teh duaan bajing Allah. Sasaha lamun urang aya Allah nu kaduana, mun urang tiluan Allah nu kaopatna, mun urang opatan Allah nu kalimana, mun urang limaan Allah kagenepna. Dina arti selalu jeung Allah. Eta nu hese ge. Urang mah pan eta da eueuh Allahna. Urang mah Allah nu eueuh. Sabarang jeung ngaji pendi, sabarang ngaji pendi untuk henteu. Barang ngaji berdaos, asa ngaji berdaos. Barang ngaji berojak, rumah aya. Asa jeung eta we. Allah na eueuh. Eta onom tah mata. Lalaki ieu barang aya jahe senyum. Wow. Masyaallah, ilmu utawi iku raga gabeh. Kabawa ku senyum. Ya Allah,
datang ka imah ngalamun betasin senyum ku manis-manis teh ya Allah ya Karim. Masya Allah nomor sabaraha HP sih. Aduh asana aing boga eta hiji bae ge geus seubeuh hirup geus tidak ada yang tercantik kecuali engkau. Perasaan hidupku bahagia apabila bersanding dengan engkau. Akan ku kejar engkau, lautan akan ku seberangi, hutan akan ku daki, gunung akan ku daki, di atas gunung akan ku jeburkan diriku. Bonar sah. Tapi tekos gitu lain jeung Allah jeung cewek. Aja perasaan gitu mah jeung Allah. Pindah ku ari kurang ke cewek. Terasa sejuk ketika aku bersanding denganmu. Insyaallah. Walaupun matahari panas ereng-erengan. Tetapi ketika aku bersanding denganmu sejuk perasaan. Senyummu mematikan sehingga aku tak berdaya. Apapun milikku untukmu, kuserahkan segala-galanya untukmu. Cintaku tak akan kubagi, sepenuhnya akan kuserahkan kepadamu. Godong coba. Tolong deh. Berani aku berjuang, nyawa taruhannya hanya untukmu seorang. Tolol boblon itu udah. Perang. Kos gitu, tak kan eta masalah eta. Ka makhluk kos gitu kuduna ka Allah. Ya Allah ya Rabbi. Orang lain merasa lapar, tapi ketika aku teringat kepadamu Allah, terasa kenyang. Dahagaku terasa hilang ketika aku betul-betul merasakan dengan dirimu ya Allah. Seluruh makhluk terasa tidak ada kecuali hanya engkau. Dunia yang fana ini tidak ada nilai di hatiku, sebab menurutmu ini adalah rusak. Aku senang, bahagia bersanding denganmu. Terserah engkau ya Allah. Engkau hidupkan aku, engkau sehatkan aku, engkau sakitkan aku, mati pun yang penting aku bersanding denganmu ya Allah. Kakarak ngeunahkeun kos kitu. Ieu mah jeung awewe. Akan ku kejar kau. Tolol jasa eta. Mending lain kiai-kiai. Godag da kiai. Ieu cenah emang teu meunang jeung awewe, balik deui sia ka syariat atuh. Balik deui ka syariat. Ieu bapan ngaji. Ieu keur ngaji perjalanan anu hese. Perjalanan anu moal bisaeun haji pendi moal bisaeun. Haji Firdaus gen nyeunan jalan bae. Tapi teu bisa ieu mos kieu hese. Sebab ieu mah lamun urang deka Allah keur ngawarung pikeun warung, urang deka Allah boga jabatan pikeun jabatan, urang deka Allah boga pamajikan pikeun pamajikan, urang deka Allah boga harta pikeun harta. Dipan kitu amat cenah. Atuh kitu bae kabehan. Bacenah pun kiai Habib Lutfi sugih, Imam Syafi'i sugih, ulah ada sugihna. Resep kana dunia. Resep itu banyak karena duit. Tuan Syabul Qadir sugih boga anjing da 1000 hiji anjing di kongkorongan ku emas 100 gram. Ketika Syabul Qadir didatangan ku hadamna, mama anjing leungit anu bagus teh sedengkeun eta teh aya emasan 100 gram. Boro-boro anjing mah sia leungit aing mah saeutik-eutik acan minum jeung sia-siana leungit los. Tak kadang waduh pada jadi kieu tuh. Udah hati aing mah. Geus. Berarti di hati itu lalagaan doang. Lalagaan doang kos gitu. Di hati. Entak pakai lalagaan. Pakai lalagaan masalah. Urang mah pan jadi hayalan. Ye bedi imah. Mobil lamun ieu dijual aja dibelikeun deui ka 3. Nu ieu laku 150.
Ijang 200 jadi nambah nah, jadi 100 sedengkeun lamun boga karung eta mah kandel di jero hati hijab ka Allah na jauh jasa jauh kahalangan ku karung goni hayal tah jadi urang teh nya orang hese jadi wali hese ulah sambarangan norekat lamun geus bebeja geusai tarekat mah urusan rohani urusan bebeja-beja dia mau ngobrol ente dari mana saya dari Jawa Timur saya Jakarta ente tarekatnya apa sih wah anda tarekatnya Qadiriyah ente anda mah Naksabandia ente mah Supendiyah atuh kada itu jurusan karuniyah tamah atuh kada itu jahanamiyah tamah mereka tuh udah sampai obrol-obrol ini mah gua ada gesok pusing adanya jelema Masya Allah ya Allah ya Rabbi wah wis ka Allah teu kudu dibeja-beja naon manfaatna bebeja ka nyana jadi urusan rohani kajian teuing batur teu nyahoun ge masalah ieu mah dibeja-beja Masya Allah tah tak digelar tarekat salah urusan rohani atuh jangan gak bisa nya nangis bebeja aduh saya semalam kebablasan sih nanti kenapa nggak bangun aduh biasanya saya zikir dapat 10.000 minimal 1.000 malam tadi kebablasan kecapean saya aduh dadah mana norekat kos gitu ya Allah itu mah hikmat loh kos gitu mah hikmat mungkin kada itu udah ngagebrek-gebrek tanggal balingbing ada lebat tamu hikmat apa tuh podal lagi bisa aja loh kos gitu mah nah itu rekat mah sepi ulayan nyahok cukup kurang jeung Allah nyaho ieu mah bebeja norekat si bebeja aja make kartu nama nama Kiai Haji Supendi Kampung Pondok Pasar Kemis ahli toyikoh maningan diseret diasupan ke sumur pareng aduh Gusti Allah lamun geus lahir bersih mindana syirk urang bisa ngobrol ta jeung eta jeung Tiflul Ma'ani urang bisa ngobrol urang teh aya dua urang jeung eta lalahiran tina kolbu set sama dan lain-lain sebagainya bisa hiber eta bisa nulungan jelema kayak jelema ngagulin tak ditulungan plek kayak jelema gering tulungan nek jelema lagi ka sumur tulungan kayak jelema nu eta teh hihi berat nu eta teh hihi berat ulah kaget lamun aya jelema set di sana tabrakan set ditulungan padahal kan jelema mah di imah kok aya Tiflul Ma'ani ayah di ditu kos gitulah Tiflul Ma'ani eta teh mutahharun min dana syirk masih panjang kene wallahu a'lam bishawab